Pagi berjumpa lagi dengan Ki Kampak Putra Sunda Purwakarta. Lamun ngomongkeun kealusan Kang Deddy Mulyadi KDM, waduh moal kaitung. Loba pisan nu geus Ki Kampak rasakeun gitu nya. Purwakarta jadi alus keur zaman bupati keneh sebelum DPR nya. Ayeuna kan nyalon gubernur, ekstabilitasnya pang tinggi-tinggi na pang alusna gitu nya. Baheula we keur zaman bupati keneh ge jalan leucir aralus ka pelosok mana-mana ge kasaksian ku Ki Kampak lamun sok memotoran ka mana-mana ka Jatiluhur ka Pasisian ka mana-mana ge nya. Ngabangun masjid anu alus tadi Cibungur aya, terus Cilodong anu tadina tempat naon eta teh